Dugikan ka dari penghujung acara ayeuna bagian kelas genep bade rampak sekar diaturan mangga kamar kali kelas genep naik ke panggung disarangan oge ku ibu wali kelas genep ku ibu guru mangga ieu mangrupikeun pintonan anu terakhir.
Terima kasih. Kasihku, tujuan
pintonan di kelas genep mangrupikeun pintonan anu panutup cek gitu. Salajengna panginten kali atas disangguan geus gampang. Khusus kelas 6 di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara sadayana parantos rese hatur nuhun ka ibu bapak sepuh murang kali sadayana. Pamugi pentas seni anu papaina langkung lancar murang kalina langkung palinter cerdas tah ayeuna mangga panginten dilajenkeun ka pembagian rapot di kelas masing-masing. Namun kelas genep mah di ruang komputer di Palipayun. Mangga hatur nuhun ditutup acarana hapunten bilih saya kalebatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.